Jujur mang ngomong ke abdi, saha si Uten sebenerna mang? Kurang ajar sia, ngahudakeun macan kersare sia. Pangajep teh anta parah, hiu ceprod atuh ka urang, dayak deuk urang ka tukang. Oyong. Tuluy makin ngarontok kana leungeun urang. Buru-buru kurang dikepeskeun, tur tak urang ngagiwar ka belah kenca saeutik. Urang mundur 2 lengkah ka tukang. Hiu plos. Beureup Mang Acep ngeplos ngahakan angin. Urang di dinya lain calutak kanu geus dewasa. Lain urang ngaluhuran ti maranehanana. Pamikir urang mun ieu teu dilawan, pasti urang bakal kabeunangan. Keur mah pipi urang geus ditonjok ku manehna sakali. Sok sia bener-bener wani sia jeung aing, ha? Cek Mang Acep jeung serog deui ka hareup. Tuluy Mang Acep masa kuda-kuda. Turut Mang Akim newak di tukang ka urang. Untung pisan atuh. Urang ngelok kali tep dur tas ciku urang. Geuna pisan kana angan Mang Akim. Hiu. Ayo. Mang Akim reta mundur 2 lengkah ka tukang. Serog Mang Acep nyampeurkeun ka hareup. Mang Acep meureupkeun peureupna. Nu maksud mah rek nonyok ka urang. Untung pisan. Urang ngagiwar ka belah kenca, leungeun kenca urang bisa nonyok ka Mang Acep. Hiu ceprot dayak dag. Mang Acep ngadayak dag ka tukang. Anas sia, urang ajar sia, goblok. Mang Adang ngematkeun beusi ti tukang. Hiu plok ka urang, keuna pisan kana tak-tak. Goblok urang ngagobrak. Untunganan urang eta masih kana boga tanaga pikeun cengkat dina waktu eta. Hah, kurang ajar sia. Hah, wani-wani ka kolos sia goblok. Cek Mang Acep harita bari jeung manehna mali ka urang. Tur tah manehna ngajingkang ku suku anu kenca. Untunganan atuh urang buru-buru ngagiwar ka belah katuhu, pos atuh suku Mang Acep ngahakan angin. Kitu urang serog atuh deui ka hareup. Turut batur ti kajauhan naringali ka urang salarea. Urang anu oko begalan pati dina waktu eta. Mang Acep jeung Mang Akim kacida pisan amarahna teu kawadahan. Urang keur pasang kuda-kuda dek nyinghareupan Mang Akim jeung Mang Adang. Geus kitu Mang Akim nyabut belati nu tadi dijieun bukti. Heh, Deni tingali sia, ha? Dina poe ayeuna Hakim bisa keras dihalikeun. Poe ayeuna maneh lamun teu dipaehan ku aing, maneh bakal jadi rurujit keur salarea. Bang, kuring lain jadi rurujit, Bang. Tapi kuring hayang negakeun bebeneran, Mang. Urusan naon sia maneh jeung aing mah jeung negakeun bebeneran. Emang saha si lain? Cek Mang Acep harita jeung nyarentang ka hareup. Cicing cek. Jelema kieu urang paehan dina poe ayeuna. Cek Mang Akim harita jeung ngabarkeun balati. Urang teu seber disangakeun ka Gusti Nu Maha Suci geus kuduna dina poe eta urang eueuh teu naon lillahi taala. Keriweuh dina kaayaan kitu teu katingali Mang Adang nguliweun ka tukangeun mobil. Oro kaya atuh Mang Adang nu teu kaciri ku urang aya di tukangeun, manehna mangkek di belah tukang. Aduh panas. Urang teu bisa ojana waktu eta. Tur tak urang disarekeun ku Mang Acep aya dina tengah-tengah mobil Bumirda jeung anu sabeulahna mobil anu batu. Didinya waktu Mang Akim keur meahkeun dendam meureun ka urang dina waktu harita. Tuluy Mang Akim maju serog salengkah ka hareup ngadeuketan ka urang. Geus teu kabayang ku urang eta belati lamun ditusukeun ka urang tangtuna ge urang bakal heuweuh na waktu eta. Geus disangakeun ku urang kanu maha kawasa sagalana. Tur leta urang geus diikhlaskeun sagalana. Aya kana 6 lengkah deui Mang Akim ngadeuketan ka urang. Urang geus teu walak kaya. Deni tingali sia, ha? Jelema kieu urang paehan dina poe ayeuna. Cek Mang Akim harita jeung ngabarkeun balati. Didinya Mang Akim ngematkeun belatina. Teu disangka teh nyana teu diduga dina mobil nu sagigireun Bumir da aya nu kaluar hiji lalaki beja mukakeun panto. Hiu
juga tuh Mang Akim dengar karena panto geus kitu eta salah seorang lalaki nunjuk ke Mang Adang bari pok Sumarita. Adang pasatkeun Adang. Aduh mana beki tarik Mang Adang mangkek. Aduh mana bumi alam masa poek napas ngesesak untunganan atuh leungeun nu kenca urang harita asup kana kemplong Mang Adang. Mang Adang ngagubrag na waktu harita turut Mang Acep ti hareupeun najuk nyampeurkeun berijeng pok Sumarita. Hade hutang pati bayar pati sia hutang wirang bayar wirang sia geus ngareksakeun aing gawe wirang aing nyerikeun ka aing sia untung sia panggil di ayeuna. Acep mang tahun-tahun silaing ditiangan saku kuring kabehanana kuring geus ngadenge kurang ajar pisan sia tega silaing misakeun kuring jeung menjadi anak. Di mana si anak kuring ayeuna? Nyaho teh mana sia? Sagala rupa nu kajadian di ieu tempat kuring ngadengikeun dina jero mobil anu ieu tetela geuninganan eta teh Pahadi nu datang. Hade kurang ajar sia goblok. Sok atuh Pahadi ka hareup sabab katingali Mang Akim dina waktu eta geus ngabarkeun deui belati. Urang teu kuat karumpuyuk kulantaran geus dipangke ku Mang Adang sakitu lilana. Hade hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang sia goblok. Dicing cek jelema kieu urang paehan dina poe ayeuna. Cek Mang Akim harita beujang ngabarkeun balati. Mang Akim ganas teh karogahala ka Pahadi. Turta manehna ngabarkeun belati da dicakana leungeunna. Lempeng pisan rek nusuk ka Pahadi. Orokaya atuh Pahadi. Geuat manehna nyingset ka belah kenca jeung najong leungeun Mang Akim. Cleng atuh balati ngacleng ngajauhan ti tempat eta. Acep sok sia urang kebengelan pati sajeng kuring geus heubeul sakuring neangan anjeun kuring apal naon kabusukan maneh jeung si Akim jeung si Adang didengekeun ku kuring di petempatan turta ieu jelema nu ngarandeni teu salah di mata aing sia maneh nu salah. Kurang ajar sia goblok. Mang Acep harita nyerentang ka hareup tapi orokaya atuh teu katingali datangna. Mang Adang ngagajeleng tina luhur mobil beje moal batu gede keuna pisan kana punukna Pahadi blek gubrag atuh Pahadi ngagubrag ka piuhan teu inget di bumi alam.